Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan abdi silangkap, abdi Senisah, Abdi Muhammad Rizky, Abdi Muhammad Rafli, Abdi Sakti Alicia. abdi jeung babaturan abdi, ayeuna nuju aya di kios, bade ngaraosan kadaharan kasih. Jadi abdi sareng babaturan teh bade ngaraosan 5 rupiah kadaharan hasunda. Terus minuman lagi aya 5 rupiah anu hasunda. Kadaharan teh aya ketan bakar, tahu klotok, mie kocok, tahu gejrot sareng potek. Ai minuman teh aya es campur, es cincau, es cendol, es kelapa jeruk sareng jus stroberi. Janten kadaharan anu pertamanya eta mie kocok. Janten mulai wae nya. Sekarang di dia aya rasa di ulangna sabab sa pengaturan api ieu mie kocok teh digodok heula nu kaldu. Bumbuna teh pas enak. pas asin teh pas gitunya. Menurut Abi enak lah pokoknya. Ya, ayeuna langsung ka Langsung ka kadaharan kadua nya eta Lotek. ya bahan-bahan nu aya di lotek ieu nya eta aya lontong nu pertama, terus aya toge, terus aya tahu, aya Kerupuk. kerupuk, Kacang terus panjang. aya Kacang panjang. Lontong Kol. atos. kol, Kol, ya ya. aya kol jeung aya labu. Jadi ieu teh sayuranna teh memeh dijadikeun lotek teh di kukus heula, digodog heula. Jadi sebenarnya nama si sayurna teh tos asak gitu. Jadi terus untuk bumbu teh dia ada lada, sabab aya cabe jeung aya bumbu kacang. Dina bumbu kacang nanti aya kencur, bahasa Sundana. Kencur. Emang kencur. Jeung kecap. Menurut Abdi bumbuna jeung isina teh pas sama. Enak Jadi, kan? enak. Ya enak. Rasana enak. Menurut Abdi oge Kebanyakan pas bumbunya. bumbu teh ladana oge pas lah. Terus teh yang gitu sayuranna teu teuas. Ya terus langsung we ka kadaharan kadu eta Eta tahu klotok. Ya, Tahu klotok. Yeay. Enak. Nudal nama aya adonan gitu, adonan dia terigu. ya terigu jeung kene saya tahu benar. Jadi nama tahunak kene saya. Ya langsung we makanan kaopat. Eta Tahu gejrot. Tahu gejrot. Bawang nate tidak digerus tapi kahalus, tapi ngan asal digerus gitu, tapi sabab masih kene aya kulit-kulitnya tapi ngeunah. Ieu maka ieu kadaharan teh teu jiga kadaharan lain nu kene haneut kan ieu sengaja tipis keadaanna teh tipis ku si tahunna teh nya langsung we makanan kadaharan anu terakhir ketan bakar. Yeay. Oke, kedua. Oh jadi ieu teh di Oh, kan tadi punten ya. di luhurna
saketan teh aya anu siga abonnya nya eta teh lain abon jadi eta teh sarundeng teh kalapa parut anu di Masih digoreng. Mun gila. dan di luar nanti garing sabab dibakar pan jadi garing gitu sarundeng na oge mere rasa amis jeung rasa asin. Tah kadaharan atau salse nya urang lajengkeun ka minuman. Enggak minuman heula. Iya. Oke, Punten sadayana we siap. sadayana we sadeukeun. Tah ieu teh atos aya 5 minuman nya urang minum we masing-masing jeung urang gitu, langsung mere tanggalin urangnya. Amin. 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 Kita pegang saja. Amin. Jadi tadi teh abdi mesen minuman teh es campur siga kieu. Nah dina es campur teh eusina teh aya pacar Cina anu warnana pink kieu. Terus aya kalapa muda. Terus aya oge cincau anu hideung. Terus ieu teh namina teh bonteng suri. Rasana teh lembut, rasana mah hambar tapi teksturna teh lembut gitulah. Terus ieu oge anu bening ieu teh cangkaleng. Ieu campur teh menurut abdi mah rasana teh manis soalna ieu teh make susu kental manis. Tadi nama esna teh aya seueur gitu tapi terus jadi cair. Rasana mah ngeunah gitu. Ya abdi Suralika mesen minuman es kelapa jeruk. Ieu minuman teh dalam nama ngan aya jeruk biasa, jeruk keras jeung aya kalapana, kalapa muda kitu. Mun tadi nama pas kene baru datang eta teh kene aya si esna ngan gara-gara geus lama gitu jadi nyair. Rasana ieu teh rasana segar sabab aya jerukna jeung mun kalapana mah lembut pisan jeung keneh nyakrep. Intina mah ieu es kelapa jeruk teh raos pisan. Jadi abdi teh tadi mesen minumannya jus strawberry. Jadi jus strawberry na eta amisnya karasa pisan. Segerna oge jeung hasem si strawberry na teh karasa. Pokoknya mah enak weh. Jadi abdi teh ngaleueut es cincau. Rasana teh amis. Ya amis, gurih. Sabab es yang ieu teh dibuat tina daun suji. Kan aya ieu apa? Hejo-hejo kitunya tuh. Nah, eta teh ti daun suji pewarna teh terus ieu teh ti tepung beras gitu loh. Nah, si coklat-coklat ieu teh ti gula aren namina teh. Jadi ya sama teh amis gurih. Aya santanna oge. Tadi abi mesen es cincau. Dina es cincau teh aya cincau, sirup merah, terus aya es sareng santen. Long sebian.
Di rasana amis, abisna tina sirup baremna sareng aya rasa gurih tina santanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.